tur bener sing jujur teng bohong. Gusti menirimil gitu eta emas. Ya lah, nu kudu rimil mah emas lain hutang. Tosok sunar sinir lah Cah Haji. Lain nyindiran deui da, abi mah emang ngomongkeun ece. Atuh da kumaha deui ce? Cah Haji. Cah Haji, bete unyak anyuk mah malaya kaboga. Matakan ari hirup saayana we atuh ce, ulah sagala ting dianyuk. Mungkin jelema teu gablek mun sagala dianjuk. Atunya normal we ce. Dari ngaranan jelema mah pasti loba kahayang. Heuh, normal ngan tapi kudu ningali kaayaan. Mestina abi loba kahayangnya da beungar. Ari balangsak bari loba hutang mah ngan saukur ngalilir hulu. Ngadaran eta ce. Seblak ce. Cah Haji. Cah Haji, Nah, seblak teh kitu, eupi kahayangeun ih. Surup teu ngeunah ka temponan ge. atuh da imah seblak lagi bahana saayana. Da barina hayang nu ngeunah mah lain di dieu atuh. Terus di mana tuh? Hai bro, urang ka tempatna. Tah ce, di dieu tempatna seblak anu ngeunah mah. Naon di mana ieu teh? Ieu, seblak Parasmanan Yumi Yami. Oh, cik atuh urang cobaannya. Hayu. Ini adalah salah satu pelopor seblak terenak di Kota Subang. Saking enaknya, seblak Yumi Yami kini sudah mempunyai 8 cabang. Yang salah satunya ada di Kota Subang ini. Tersedia berbagai macam topping, mulai dari perkerupukan, peremihan, persayuran, dan berbagai macam frozen food dengan harga mulai dari 1000-an. Pokoknya bakal puas banget deh. Lihat tuh, Caji aja sampai kalap. Soal rasa nggak usah ditanya. Kuahnya kental, bumbunya melimpah, dan rasa pedas gurihnya yang bikin lagi. Pokoknya kalau ke Subang wajib banget deh nyobain makan seblak Yumi Yami. Untuk lokasinya berada di Jalan Raya Cinangsi, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Subang. Ayo Cah. Nya, ngeunah ce. Nya teu aku mah ada lumayan agak aing. Assalamualaikum. Haji. Bener Haji. Ada itu ayo menangkal saya gini. Ada lengkapnya alhamdulillah. Ini ada ayam naon dan semuanya. Karena ada. Kayaknya Mbak Tata sok saya jam-jam. Alhamdulillah terus ada lengkap alhamdulillah. Imah nyunkeun berkah nawe nya. Tapi mah dari ditu deh ini atau panas pisan. Panasnya di airport mah. Astagfirullahaladzim. Awaknya makin ageng we abi mah di ditu oge dah kana mie. Kana mie we kana mie mohon. Ya sok atuh naon we ngeureuy ye. Sok tong dicaram, ieu tong dicaram sok caram we. Sok. Tah korma mun ya ari teh kismis bener ya hayang mungkin. Cara dapat can aya istirahatna bita alhamdulillah teh seueur dong. Iya ya beneran 40 dinten mah benerannya. Sok nyararandeut sok mah aya. Ayo asanes kirang sononya ieu teh bade neras we atunya baji. Udah dia tuh. Kamu keheula sok ngaji kedua. Ya atunya sok coba arui ya Oh, dengan sawah dengan nembe ka dieu nya. Oh, geus teh. Ya alhamdulillah nya teh. Urang sampe lah. Ayo, asal. Ayo sanya Asal mah. Mangga Bu Haji. Iya sok kade talaleun nya. Ojek? Mohon Ibu. Bari ka mana? Ih, meureun hayang nyaho we kana urusan batur teh. Hor, kan Ibu terek ngojek lah ya. Oh, ada ngojek cek sarek nyaleng. Terus lamun abdi teu apa rek ka manana, kumaha nganterkeunana atuh? Makanya anak kumaha? Nya
make motor atuh emaknya make gerobak. Pan ibu ari apal mah tujuanana rek ka mana? Tadi geus dianterkeun ku abi make motor. Atuh nah hali daterkeun cerita tadi. Malah kahat sobrak wae. Pan abi mah teu apal ibu tujuanana rek ka mana? Memangna mana tuh ka tujuan? Ari abi mah teu boga tujuan ka mana-mana. Da keur ngojek ieu mah. Otak oge ieu hirup teh sing bener. Arah boga tujuan. Teuing ibu liur abi mah. Atuh make ngojek aya lieur mah. Kan butuh duit. Mas ibu ngajak ge kan sejen dong ka abi. Ogot cenah butuh duit. Tapi malah nih teh ngojek ke batur. Teu bu, teu butuh duit abi mah. Nah atuh make ngojek. Rek eureun da ngojekna oge. Nah, Rek nyaleng. pantesan we bala kamu nganterkeun abdi. Nuju naon, Cak? Ceh Haji. Oh, nya. Cak Haji nuju naon? Iya nuju niis. Sahara redang. Nah, harudang make baju kanel atuh. Da iya mah baju na mahal atuh ce. Nah jangan kandel oge dipake nama tiis. Oh, nya. Eta mah acungna teh serba 35 nya. Nyaho abi oge. Dan ajan baju 35 oge genah we ning dipake nama. Kitu. Nya da eta mah pantes nganggo acu kitu mah. Jalan teu mampu mah nu mahal. Kan hoream we. Heuh barina lah teu kudu ce. Da moal kabeungetan ece nganggo nu cara abi mah. Ece rek ka mana tuh ayeuna? Rek ka pasar, Cek. Ceh Haji. Heeh, Cek Haji. Rek nukerkeun emas. Segala dituker-tuker atuh ce. Ah jika abi ditambahan. Pegat, Cek, tali kongkorongna matak ditukerkeun teh. Bakuna ce aya nu murah masuk gampang pegat. Abi masuk bingung da ari make emas teh. Nah, make bingung. Bingung make nu mana? Loba teuing ce. Oh, Ayo atuh nyimpang heula ka bumi. Iraha deui ece nicak imah badag model kieu. ece ge taranganya enggak imah abi. Hampura lain teh hayang nyimpang ka imah ece teh. Terus kunaon atuh? Tutuman asup ka imah segede kuwuk teh. Ojek. Ayo, Bu. Asa haus abi oge. Enta ieu seutik. Ya. Nah hani warasaan sai teh. Da ngahaja meulin lagi nu tawar. Lah eta ari barang beli teh sok ditawar. Jadi we tadi bare gula. Lain teh dibere gula, tama emang eueuh rasaan we. Atuh li ngomong kana boga warungna. Oh rasaan gitu. Ih, eta mah ti dituna ge geus eueuh rasaan, Ibu. Berarti kudu komplain ke pabrikna. Eta mah ti pabrikna oge teh dirasaan. Berarti nu gawena nu teu areucereug. Lain teh aleucereug, Ibu. Emang eta mah produkna we nu teh dibere rasa. Nah, ama kita dibere rasa. Teu bogoh euy sugan. Ibu mari ngomong besok anu lain-lain. Nah meuli naon deui kitu? Teu meulina naon ku eta hungkul. Ari biasana meuli nu lain-lain. Ngomong jeung Ibu masuk matak lieur. Lieur mah nginum ubar, lain nyalakeun batur. Rek ka mana, Cek? Ceh Haji. Cek Haji. Iya rek belanjakeun duit. Ngarah tengah hunyur teuing we atuh ce di imah. Atuh ngarah tengah hunjut mah teu eundeun we di, Bang. Jadi balanja teh make kartu ngarah praktis. Heuh praktis. Nganda ece mah teu boga nya. Arek Cek Haji. Rek nyiun ke rekening mah. Ajang naon muka rekening ge. Ari duit aku sakitu-kitu nama. Duit sakitu mah atuh selapkeun we dina kutang. Rek balanja naon Cek Haji? Rek beli emas atuh. Sakitu emas geus loba oge Cek Haji mah. Kendai atuh. Ari loba emas mah atuh loba piliheun. Teu cara ece make emas teh kudu eta we hungkul. Nika geus pinuh ku daki. Ah, ieu mah tamat teu make we atuh Cek Haji. Oh bener. Ari make emas mah ieu najan sagede ramat ge teu katempoting balangsakna. Cek Haji, alus ih eta tasna. Meni mengkilap. Nya alus atuh da ieu mah mahal. Tuh tingali dicabak lagi meni leuleus ieu mah jiga kulit abdi. Mana nempo? Tuh tingali tempo ieu mah geus mah lembut cerah deui ce. Ih heueuh nya. Sok make naon, Cek? Sok make body care tiraina raya. Ce eta mah ti baju meni sarua jiga nu abi. Wah, saruanya? Heueuh, meni sarua jiga lap nu di imah. Hayu ace. Mana, Bu? Naon? Duit. Duit? Heueuh ongkos. Dari mana? Duit atau ongkos? Kapan mayar ongkosnya ku duit meureun, lain ku daun. Emang bisa make daun? Si Ibu. Eta mah ibarat mah. Oh, jadi di barat mah ongkos ojeknya bisa make daun. Aku mah tuh. Ring Ibu geus. Teu penting eta mah. Atuh teu penting mah segala diomong-omong. Geus buru maradikeun duitna Abi rek narik deui geus beurang. Eta eueuh duitna oge. Bisa make debit teu atuh? Ya teu bisa atuh, Bu. Rek kana gesekna, kana kewek. Atuh da eueuh duit cash. Ari eta na dompet naon atuh ti kakanu kitu? Lain duit ieu mah. Terus naon atuh? Daun.